innama yudha'afu adabul alim fi masyatihi li anahu aswan ilmin. Jelema nu bakal dilipat gandakeun siksaana pada poenan kiamat nyata seorang jelema nu boga ilmu tetapi maksiat padahal nyaho bahwa hal tersebut eta haram. Wajar cek berurusan teh wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adabun min qabli ubadil wasan. Jelema nu boga ilmu tetapi ilmuna eta rek diamalkeun dibeja-bejakeun bae ka batur diamalkeun mah telok eta mu'adabun min qabli ubadil wasan, maka disiksana lebih dahulu dibandingkeun jeung para penyembah berhala. Eta PR atau problem bagi orang. Sedangkan cek ya Qol Hasan rahimahullah uqubatul ulama mautul qalbi, siksaan terberat anu bakal diberikan ke para ulama eta hatena paeh. Terus kunaon eta bisa hatena paeh? Wa mautul qalbi talabu dunya bi amalil akhirah. Nyata mun dibahasa standarkeun mah matre segala hal kudu dibayar bae. Segala ieu kudu dibayar bae talabu dunya bi amalil akhirah. Sesuatu hal anu kuduna diarahkeun ka akhirat ieu mah kudu dibayar bae. Wajar tadi ge inna ma yadhabu bahaul ilmi wal hikmah idza talaba bihi madunya. Kualitas ilmu, kualitas hikmah eta bakal menurun merosot moal dihargaan ku batur ketika ilmu jeung hikmah eta digunakeun untuk fasilitas menghasilkan anu duniawi.